sama nu aing ulah nyaho siama laksanakeun bae urusan ganjarana aing nu bakal mereka siawa ana ajzidi teu dijelaskeun sabaraha derajat teu dijelaskeun ulah hayalnya pokona mah siapa puasa bae mah nu aing nu bakal males na siapa puasa bae kajeun hees bage subuh hudang maghrib no problem. Asana SKB lantaran hebatan HS puasa teh di akhir zaman kiamat dibanding jeung beunta modelan keneng ngees tah bahasa Tangerang ngees tah perkaleran ngees di titah HS ge mung ngees bae eta bahasa ulah dileungitkeun tah asli penduduk pedalaman Tangerang eta ngees. Aduh. Tah ieu dibandingkeun jeung hudang hebatan keneh HS bareup bada subuh hudang zuhur teu make salat rawatib acan sunah teu make geus wudu bari rada peureum saeutik sholli fardhu zuhri arba'an teu berjamaah Allahu akbar hampir teu salam HS deui hampir tetap salam ya Waalaikumsalam gua lepak lagi teu maca istighfar teu maca subhanallah langsung didinya kene di sajadah hudang asar kacai deui semua peureum sholli fardhu asar Allahu akbar likum brak deui hees hudang maghrib geus disadiakeun kopi susu teh segala rupa rujak lage nya nama embung gelas letik nu gede dua wah jasa gedean kene ganjaran si eta dibandingkeun jeung nu hudang tisuk nonton TV bae terus datang ka zuhur nonton TV dadak ka asar atawa aki-aki aya nonton TV benteu ngan cicing di hareupeun jalan ai leungeun mah nyekelan tas bae ai mata kasih embablon dah eta aki-aki eta blon di Cikupa di Cilongok ento Cilongok mah nu kitu nu neuleukeun paling nyekal nya mah leuwih parah tah perbandingkeun sing hade urang puasa urang supaya rapi supaya mantep abeh nu enggeus malah atuh geus kuari ka hareup supaya rada bagus ieu mah kudu jeung aki-aki bae nu pasti jasa moal datang ka Ramadan hareup kitu bae lah geus cenah mah geus nyaho tamat nyaho teu Ramadan ge ieu kabur dikubur kudu boga perasaan kos kitu mun boga perasaan aing asana panjang keneh umur panjang keneh bloon teh aki-aki tambahan bloon bin goblok teh aki-aki kudu boga perasaan asana aing moal datang deui ka Ramadan hareup duh dek nyaan lah aing mah tuh kudu kitu sambut Ramadan Quran geura di mana tak Quran kuari di mana tanyakeun ka Incu Quran di mana Quran sah Quran aki nu kamari teh di luhur kamari teh dijual sial teh Incu deui saruana jeung bapak kolot teh bloon kabeh siapkeun Quran lah cenah kiai geus teu bisa majahat geus teu kadeuleuh kayak kaca cenah tuh geus teu bisa hese balelol deuleukeun Quran teh kudu dibaca buka deuleukeun beres kayak aya Incu bah Malik bah paingan hese dibacana tuh Malik ieu sawa inget maca koran teh budak yak kana bebeja ka babaturanana ka anak magari rame jasa kunaon mobil tibalik kabeh mana cek Incunan tibalik salah maca reganan koran anu tibalik ai kolot baheula kos kitu. Nah, ieu sambut Ramadan atuh moal bisa nyambut ka Ramadan mun teu nyaho darjah kaunggulan Ramadan. Urang deuk datang lurah teu nyaho eta lurah atuh biasa bae orang pajar hansip biasa bae
datang camat teu nyaho eta camat jeung kadar keagungan camat datang ke mana teu nyaho teu biasa bae malah teu ditanya ku urang dek datang bupati teu nyaho kemuliaan bupati keagungan bupati moal disambut atuh kitu kene dek datang presiden teu nyaho keutamaan presiden keunggulan presiden biasa bae tapi lamun nyaho wow ieu bos di mana datang sok burak bere bahkan nyana nanya ieu usaha tanah ukur mantap jasa ya beli geus ku sia ai bapak aing mah teu jeung sit doang bos bloon di mana bos ge mah nyahoeun bahwa ieu mawa keberkahan waktu dihormat jadi urang ngahormati ketika nyaho ieu teh bupati anu menyelesaikan urusan-urusan di kota Tangerang Kabupaten Tangerang berbagai urusan berbagai sektor kunyana diurusan perpolitikan rapi tataanana perekonomian rapi jalan ge disambung-sambungkeun ngan nyambungkeunana teu rata ieu bupati bego ieu bupati teh lain urusan aing teh mah urusan PJ teh mah urusan PJKA kareta tuh PJKA mah urusan PU tah ieu PU na bloon kabeh mun teu bisa bebeja ka aing atuh ku aing diurus pokona mah ieu ulah datang ka nungtek ieu tah nungtek bejakeun ka bupati tah bloon tah lain bupati nu bloon tah si eta na atuh hajuna mapan kabehan pancen kiai harenges amat teu nyahoeun nya nama nu laporan ka aing nu ngaguling sabaraha urang nu menta cai ka aing ajunya anak teu boga duit minta ka dokter ka aing pan menta nya teu nyahoeun pan ai tampiling bisa ku aing dia ye waalaikumsalam kudah nih ragag tuh di mana tuh di nu sambungan teh kiai atuh pan bebeja ka dieu benta jang meuli eta jang sakete ya atuh pan bebeja ka dieu teu boga duit cek ada haji pedal dah rusak yo nganteng ngendong doang di mah mantap aing ngabejaan ge kos gitu teu percaya didatangkeun ku aing jelema tah ditengetkeun dicekal ieu sia urang mana urang anu ieu sia urang anu lain saurang kalamun itu teu percaya beusi bupati teu percaya tah rakyat sia tah bego beureuh itu nyana ti loka jalan apa ka mana sih leuleumpanganna ka Bandung bae tah naon sambungan rapihan rakyat leutik ye nu ngaguling loba jasa santri aing aya nu ngaguling santri aduh jarang ngaji ka dieu teh ngaguling di deuleu ieu kiai bengkak saya enggak ngaji-ngaji cenah ieu emang kenapa sakit ini emang kenapa jatuh di sambungan yang begitu aing ngaji gerget ka bupati na sial teh bupati ya ulah ka bupati atuh ka urusan PU atuh pan urusannya anak kabehan ih tah rapihan besi ke bulan puasanya leuleus ngaguling deui jauh keutamaan pejabat anu sok urus politik ekonomi budaya dan berbagai keistimewaan nu lancar urang ngahormat ka nyana sambut ku urang nyaho lantaran istimewa jasa teh Bung Karno mah digogorengnya tetap bagus bae heran berbagai sektor ngagogoreng Bung Karno niatan nu lurus tetap telas ku digogoreng Bung Karno teh mantep bagus bae geus puguh ku bangsa birokrat mah digogoreng geus PKI lah laras tetep bae unggul bae menang satan unggulkeun Allah lawan ku sia Bung Karno moal bisa kajen ku kumaha ge lantaran niatanana mulus ka rasa ku urang kabehan geus dicerita gorengkeun Bung Karno PKI keun dan lain sebagainya bagus bae Soeharto baguskeun jore bae heran tah tangkal Golkar tah goreng bae aduh Haji Pudoli asup Golkar deh benar beres dosa cek Pudoli henteu aing mah duitna doang hakur
Tuhan yang Haji Pendi lah teu bareres. Nah, iya sambut. Deuk kumaha nyambut da? Kanyahokeun heula keistimewaan Ramadan. Aya naon di bulan Ramadan hingga haram ka neraka? Berarti lain lalawara. Nah, urang mah pokona sambut Ramadan. Bakal dicaritakeun minggu hareup. Jadi bakal syukur aba-aba doang. Ya minggu hareup urang nyaritakeun kautamaan Ramadan. Syarat rukun puasa ieu mah siap-siap ke minggu hareup urang penutupan pengajian ngebahas tentang Ramadan. Waduh ngabesan. Sial jasa aing ngabesan ieu. Ha, coba nyana beratan ka Ramadan tah beratan ka ngabesan coba aja. Iya cerita bahwa ke urang minggu hareup urang ngabahas tentang Ramadan, kadar keunggulan Ramadan kumaha sehingga urang bisa ngahormat ke bulan suci Ramadan hingga ku ngahormatna mapag bunga di papag Ramadan haram ka neraka. Mata kemun aya jelema bunga jasa dek datang na Ramadan sehingga kunyana di papag hayal gegeraan datang Ramadan 5 poe deui ka Ramadan paeh surga lantaran geus bunga jasa dek datang Ramadan can kaburu Ramadan datang nyana ku ngahormat ka hormatna mapag bulan Ramadan paeh 5 poe deui surga. Nah maningan paeh ta memeh Ramadan maningan datang ka Ramadan. Cak aja pene puyeng aingnya kan teh. Asana model nu kolot mending paeh. Paeh lah cak nyanda lah geus teu puasa tapi sorga kan mantep. Aduh tetep atuh paeh mah janu Allah yuhyi wa yumiit eta mangan sakadar deuk datang ka mana urang mapag kedatangan bulan suci Ramadan. Tanyakeunlah ka diri urang aing si bunga dan teh deuk datang Ramadan jabongan awak sia mah ku tolol-tolol teuing eueuh bunga teh sia mah lapar jakena nyawa sorangan pun beuteung teh teu kuat asal datang ka jam 11 bae hajuna rapet beuteung jubata kiceup teh di dinyana doang tah aing mah teh nu teu kuat teh tah. Aduh mangkani keistimewaan puasa mah makin lapar makin gede ganjaranna makin dahaga makin hebat ganjaran Ramadan. Lamun teu ngarasa lapar teu ngarasa dahaga leutik ganjaranana. Jadi kudu karasa lapar da aya teu karasa lapar teu karasa dahaga mah atuh berarti kos teu puasa kan. Ieu mah karasa ngangkat ge ngangkat angkat leungit kuna aing puasa teu kuat ya saya. Pulpen kudu alana. Tama lain puasa gering tama. Tah makin karasa lapar jeung dahaga makin perhatian gede. Sedengkeun niatan puasa teh aya nu ngambelan malaikat. Pan malaikat teh aya malaikat raqib aya malaikat atid. Malaikat raqib belah katuhu, malaikat atid belah kenca mayal fizu min qaulin illa ladai raqibun atid. Tugasnya nuliskeun raqib nuliskeun nu bagus-bagus, atid nuliskeun nu goreng-goreng geus pada nyaho tah mah. Ieu mah aya satu pertanyaan. Ari eta nu zikir di jero hate ditulis apa teu pantamat teu kadenge teu kacarita. Urang mun ditanya kos kitu mal bisa jawab. Nyahonya. Jadi nu diomong nu ditulis we pagawean nyata jeung omongan. Nah, nu zikir khofi aulia para aulia Allah para sholihin panjana mah di jero hate. Cicing besungut nama balem matana kadang perem tapi kan jero hatena zikir ka Gusti Allah tah eta tak katulis tante ku malaikat
Eta nu jadi permasalahan cek ulama henteu lantaran tamat teu kajahoan ku malaikat cek ulama tulis ditulis kumaha ditulis bae tetep nyana nulis naonna nulis aambean malaikat hate urang teh teh kajeun teuing henteu ngomong sungut kaambe ku malaikat mun Quran kaambe Quran mun sholawat kaambe sholawat mun zikir kaambe zikir niatan ge di jero hate mun niatan ibadah langsung kaambe ku malaikat mun niatan maling hangru malaikat hangru amat deh nah Ki Haji boga SMS-an jeung jahe wow pahit ya mah pahit cek malaikat pahit amat sih Ki Haji kolot-kolot kaambe tak ku malaikat hate urang teh niatan nu bagus di jero hate teh kaambe ku malaikat nu mantak kurang kumaha kiai ilmu na hebat jasa mun nyaritakeun tafsir nyaritakeun hadis usul fikih wow hebat jasa alatna luar biasa tapi teu ngeunaheun didengekeunana kunaon eta kaambeuna ku malaikat lain ngaji golkar cak malaikat bau golkar bau PDI jerona bau PKB jerona bau organisasi kaambe ku malaikat lain ngaji tapi bau kepentingan kamu jitu ngajina tetap teugeunahkeun ka degena sebab niatana lain deuk ka Allah lempengkeun bukakeun hate bersihan bulat dikawuhkeun pertama diri aing nu deuk ka Allah dua batur deuk laluturkeun deuk los pokona mah aing mah ka Allah bae cek malaikat ieu mah seungit ye beda ye waduh barang dibere ku bupati rada bau ya rada bau waduh pilpres gede berena bau bentak ya bau bentak geus menang can bau ya waduh bedak dilarang wari mah ulah main duit cilaka tuh main duit terus bae urang kuari teh nyaho kan kok ieu can turun-turun cenah duit aya teh kieu nu ngomong kitu belum teh kiai masyarakat baca ngomong kiai endahan kiai pancen biasana geus rada haneut ieu mah eueuh antaran kuari maka PK awas nyana ngaluarkeun duit nah ieu borgol langsung ieu mah kudu geus pilihan nurani tuh penting sih hade hati-hati ieu sebuah negara wah dipuasakan negara mantap ya nya nah ieu hate urang kaambe ku malaikat mantak seringkeun tafakkur ka Gusti Allah beusi salah loyog hate hayang mulya hayang agung hayang macem-macem di luar lillahi ta'ala kaambeuna lain deui ge ku malaikat asal malaikat ngambeuna teu seungit nyana pidatonya di langit wahai para malaikat di dunia aya jelema bisa ngaji mah ngan hangru ka ambeuna nu mana tuh oh eta oh nu sok babarengan jeung bupati iya tah oh nu sok kampanye teh iya betul iya tah hangru ka ambeuna malaikat ge di ditu pidato deui ulah didareuketan budak teh mah hangru bau bentek malaikat pidato tapi lagu nu bagus we para malaikat itu mah seungit jasa tuh komo kelekna seungit wae kamu niatanana bagus Quran kaambe Quran sholawat kaambe sholawat zikir kaambe zikir niatan bagus kaambe ku malaikat niatan goreng kaambe ku hati mantak innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah henteu neuleuh rupa jeung jasad tapi nu dideuleuh hate geus Allah neuleukeun ka qalbu urang ka mana loyog sia salila hirup na ngahirupkeun aing sia dek dikawanakeun sia ke panggih sia jeung aing ka jeung kumaha ge engke kapanggih sia jeung aing mananya bae melalui malaikat padahal mah aing leuwih nyaho ieu urang ketika amprok jeung Gusti Allah geus dikajahokeun ku Gusti Allah aduh luyag loyog hate urang ieu di bulan Ramadan maksudna urang bersihan geus lah nu geus mah Gusti nu geus geus wae teh atuh hampura Gusti tuh aing ngahampura emang aing tetangga sia emang aing cara tetangga sia tilok ngahampura aing mah ngahampura aing mah pangeran dosa sia gede ge dihampura bae
geus atuh abdi deuk ngelempeng-lempeng diri deuk nyambut bulan Ramadan tah dipersiapkeun ti kuari keneh hate buka ke lempeng ke